Nyieun keris wayang golek. Tah sapertos kieu kumaha carana, mangga urang sakseni prosesna dugi kaberes. Tah ieu meuneunan pertama-tama urang potong heula ieu pikeun bahanna. Tah urang kadekan heula ieu teh, lebar teuing, ieu teh parantos digurat, parantos dipola. Kantun nuturkeun ieu teh. Urang ayeuna, ragaji heula anu tadi parantos digurat, urang tuturkeun, urang kadek supados meureunan, kabentuk engkena teh. Ieu proses bakalanana ieu teh dugi kaberes baraya mangga we disakseni tah. Lajeng urang potong deui ieu teh, urang gurat deui, tah sapertos kieu ieu polana baraya. Tah sami ieu ge urang kadekan deui, urang papasan deui, urang bakalan, tah sapertos kieu ngabakalanana margi ieu teh ngangge bedog. Upami ku kampak mah ieu teh janten tiasa kana sudut-sudut sempit nya, nanging kuringna, nuju sangeuk nyokot kampakna, tah ieu mah urang gunakeun we nu aya. Teteras wae urang, jieun polana tah sapertos kitu, lajeng urang kana proses anu salajengna nyaeta urang raut. Tah sapertos kieu baraya ngarautna, tah urang deuketan rautan terus ieu teh pikeun piperaheunana heula. Tah lajeng kana warangkana pokona sakur-sakur anu perlu dirarapih urang rarapih. Tah sapertos kieu mangga disimak wae baraya ieu teh dugi kaberes. Tah urang rautan sakabehna ieu teh. Margi ieu teh tos aya polana, tos aya guratanana kantun nuturkeun. Kumaha ngaguratna nyaeta mah meuneunan imajinasi, sewang-sewang nya. Janten daya cipta masing-masing supados engkena tiasa diaplikasikeun kana media ieu kayu atau napi papan. Teras wae rautan ieu teh tuh teu acan, nanaon ieu teh masih kene jauh lalampahanana. Tah pokona teras wae urang rautan ieu teh baraya pikeun naon warangkana, pikeun, perahna oge sami. Urang alitan, urang paskeun kana ukuran anu, dipika hoyong kitu tah. Nya pokona mah teras wae urang rautan baraya supados, enggal jadi ieu teh. Tah pokona ieu teh daya ciptanya, imajinasi ieu mah nu ulin ta insting naluri kumaha ari, saena ngadamel keris teh. Tangtosna oge meuneunan parantos ningali, naon bentuk keris teh siga kumaha. Tah upami teu acan ningali mah meureunan, lapur atuh, teu nyaho meureun kos kumaha bentuk keris teh. Tah kitu meureuna baraya lajeng wae teras ieu teh teu acan nanaon oge ieu teh. Masih keneh, seueur nu kedah dirautan ya. Utamina meureunan pas perahna ieu teh, perah keris tuh. Tah ayeuna meureun bagian sarangkana oge sami urang, ropea, urang bentuk sakumaha anu dipika hayang meureunan ieu teh keris salurusna pikeun ponggawa ieu teh. Urang nyobian tapi urang aplikasikeun pikeun satriaan cobi engke pantes atanapi henteu yakin urang sepil dah di mana engke wayangna parantos beres kitu urang angge ieu kerisna kitu tah. Tapi tah urang lalebah deui ieu teh bagian, perahna baraya. Oge sami ieu teh bagian warangkana oge. Tah sapertos kieu meureunan urang papayan, pokona nu teu acan, genah katingalina urang ropea deui kitu jeung kitu we dugi ka meureunan, jadi gitulah. Pikerisieun teh ieu teh bagian aksesoris ieu teh. Tah dupi kayuna kayu naon ieu teh kayu mahoni baraya, kayu mahoni tuh. Ayeuna meureunan lajeng wae urang ropea ieu teh bagian warangkana tah. Gegebengna atanapi jabing kerisna urang ropea. Tah sapertos kieu pokona mah mungkah hade ieu teh, nempatkeun leungeun sareng suku teh kumargi ieu kuda-kudana kedah sae baraya. Tah sapertos kieu meureunan jadina kantun urang ngawarnaan, urang pelitur, urang pernis, pokona tarima kinclong we engke. Tah kitu meureunan baraya hatur nuhun parantos nongton dugi kaberes ieu video proses pembuatan keris wayang, hatur nuhun.